Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, tepang deui sareng simkuring pun Melisa nu bade ngadugikeun warta dina dinten ayeuna. Edisi Kemis, kaping 15 Mei 2025. Sejak kasanggakeun warta utama ledakan amunisi kadaluarsa di Garut. Ledakan gede nalika kana proses pamusnahan amunisi kadaluarsa anu dilakukeun ku anggota TNI Angkatan Darat di tempat konservasi sumber daya alam di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Dina kajadian eta 13 jalmi pupus diantarana 4 anggota TNI jeung 8 warga sipil. Nu ngalakukeun pamusnahan teh nyaeta Tim Gudang Pusat Amunisi Gupusmu. Korban sipil teh disangka aya di tempat kajadian, pikeun ngumpulkeun rongsokan logam tina amunisi anu geus dimusnahkeun. Kajadian ieu lumangsung dina Senen 12 Mei 2025, kira-kira tabuh setengah 10 isuk-isuk. Alasan nu pasti ledakan ieu masih keneh dilacak ku anggota TNI. TNI Angkatan Darat nyatakeun bakal ngalaksanakeun panulungtikan lengkep dina kajadian ieu. Identifikasi korban nu pupus oge keur dilaksanakeun. Kulawarga korban dimetakeun data pikeun proses eta. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Ngawakilan redaksi Warta Sunda simkuring pun Melisa Seja amit mundur amit mungkur Sunda Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.